Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu sadayana kumaha kabarna, pamugi wae sehat jasmani oge rohanina ditang tayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan anu dipiharep ku sim kuring siang kalian wengi. Mitra kaum dangu sadayana ameh teh kolong kana waktu mangga urang ngawitan ieu carita dina judul Lalang Jaja Naga Langit Tumpur Bumi karya Lasmini Indri. Sumangga nyangakeun wilujeng ngarangukeun. Sareng sena ngancurkan batu jirim, Angling Sudraji anu melesat tulus eueuh, kaganti ku dirina anu masih aya dina tempat sarta tulus ngawangun gerakan-gerakan jurus condring salaka kadituna. Condring tingkat 3, tingkat 4 sarta kelima dipetakeun kalayan sampurna. Butbet ulin usik betakeun diukan sarta hentakan legan dibarungku lengkah-lengkah suku anu musat tina petitik mata angin. Dina setiap gerak Angling Sudraji katempo jika diiring ku pancaran-pancaran cahaya parna. Sok sakapeung dirina ngapak sajengkal tina taneuh dibarengan ku ngalepasna tenggelan ka Jomantara. Betlar cahaya ngabarasa bareng jeung hentakeun tenggelan ngajeleger jikala setan gelap seleser ngabahana papak Jomantara. Paroman kijiran sanaya langsung ngemuka reus nyanjau muridna anu keur mintonkeun hasil dina wejenganana. Dirina ngarasa puas teu cuma-cuma ngangkat Angling Sudraji di pawaris ilmu kanuragan Jondring Salaka. Nincak tina tingkat kagenep jeung ka-7 tetelah kaaheungeun bagi Katara. Gerakan-gerakan Angling Sudraji meh-mehan teka tenjo, kadang aya kadang eueuh. Keremaku saking cepatna gerakan katurung-turung dina tingkat genep jeung ka-7 geus pasti mancing pindah dimensi. Antara dimensi aya jeung dimensi kosong. Dina nalika Angling Sudraji teu ka tenjo memang keur eueuh lain ku kecepat gerakan. Hal eta anu mangrupakeun kahebatan jurus Condring Salaka. Jurus rangka anu main dina 2 dimensi antara aya jeung eueuh. Hawa di puncak gunung jadi karasa narekap madetan. Lain ku peda hawa panas tina kawah, tapi akibat tina lepasan aliran tanaga jaro Angling Sudraji anu geus tincak dina tingkat ka-7 Condring Salaka. Setiap tenggelan pasti dibarengkeun ku pancaran parana anu ngakar meuli tina sapasang leungeun. Terus nembar mere pengaruh disak oleh eta petempatan. Punya kitu oge gerakanana geus teu eces juntronganana sabab sok kepegat-pegat ku aya jeung eueuh. Angling Sudraji katenjo lusles bang bayangan. Karongkahan jurus anu keur dipetakeun teu cukup nepi ka dinya. Kawah anu keur ngagetrok langsung budalkeun eusina anu mangrupakeun lahar panas. Hal eta alatan dina daya pengaruh hantaran tanaga jero. Setiap Angling Sudraji ngaliekeun leungeunna pasti kawah di eta gunung milu mota. Untung kijaran sana cepet nahan. Sangkan kawah teu motah beki rongkah. Lamun teu kitu alamat eta gunung bakal bitu modalkeun sakabeh eusina. Rengse metakeun jurus ka-7 Angling Sudraji ngerenkeun gerakna. Tanaga dikendorkeun ngelaunan sarta mere lepasan napas panjang. Geus kitu manehna ngareret ka guruna bari pok nyarita. Kumaha Ki Guru? Pami jurus urang semeng wae ka tingkat 8. Ke bocah. Anu ke-8 mah ulah waka dipetakeun. Walon kijiran sanaya dibarengkeun ku isyarat ngareunkeun. Angling Sudraji langsung kerung, heran bari tumanya. Har, nah guru,
mumpung kapamangan sakantenan anu kadalapan jonting kalapancara orang petakeun. Katenyu angin Sudraji bangun geus teu sabar. Kijiran sanaya langsung ngagelenyu, imut bari laju nyamperkeun. Saanggeus tepi manehna nepak tak-tak muridna bari nyarita. "Tenang bocah, luwak ka gurung gusuh." "Sabar, sabab jurus anu kedapan mangrupakeun jurus kacida bahayana. Eta jurus sanggup ngerubah mata angin. Anuna jadikeun lawan bakal linglung. Teu nyaho kulun ngetan. Kaler kidul, lur handap, estuning belang. Di jalma anu kesasar. Jeung eta pangaruh kala panca, lain deket-deket. 500 depa mah, eta tempat pasti kepangaruhan. Medan arah pasti kacau, bocah." Itu eces mama. Baru gitu mah ang Sudraji melohok bari unggek surti. "Oh gitu kutan, kehebatan anak teh guru." "Nya bocah, kewe eta mah ulah waka dipetakeun ayeuna. Da kula mah yakin hidup bakal sanggup ngalakonanana. Cukup dipetakeun dina mangsaker kadasok. Kula mah nu tanggung. Poe mah mending urang keceroyu. Sakalian mama aya tepi keuneun oge ka hidup teh." Geus kitu mah kejaran sana ngajak asup deui ka jero guha. Manehna milaan nyoloheong dituturkeun ku angling Sudraji katut kirana disatukan ngeunana. Di luaran hujan geus meting korotan. Geus teu pating pahibut teuing jiga samemehna. Di jero guha angin Sudraji atau bajing Sudraji anu jadi landihan. Dirina kiwari kasampak masih cineuk. Dihaneupeun durukan masih anteng dina lamunan. Sadar kana kaayaan di luaran, manehna tuluy ngareret kaluar guha. Jung manehna nangtung terus ngincit deui ka lebah lawang. Sanggeus aya di lawang manehna terus ngalangkahkeun suku muru keluar. Sanggeus 20 lengkah, bajing Sudraji ngajanteng bari ratret nalingakeun kaayaan. Tetela kaayaan di eta tempat geus tepuguh tetenjokeun. Kakayon anu raungkad, Prabu tepuguh barisan. Onya kitu saware ayana karabut jeung akar-akarna. Ningali kitu, bajing Sudraji bati rumahu, ngarasa kahandeueun, nempo kaayaan anu geus awut-awutan terupuguh rupa. Tetela, hujan anu sakitu gedena teh, dibarung ku angin bang baliungan. Sajongjongan bajing Sudraji masih kene kitu, tapi telila, karung gagerendeng jiga nyerita ka diri sorangan. Ieu hujan sener lain hujan biasa. Asa pemohalan hujan alam bisa ngakibatkeun karusakan alam sakirongkahna. Ieu pasti aya unsur ilmu kesaktian saurang jalma. Lamun ngarungu kana gerendengna bajing Sudraji, kaayaan eta patempatan anu geus luluh lantah ku gamukan alam memang lain hal anu lumrah. Tapi jika aya unsur kesaktian saurang jalma, cindekna geus aya saurang jalma anu keur mintonkeun hiji kakuatan aheng. Namun teh mah nya aya hubungan jeung hiji kesaktian. Saha jalmana? Asa penasaran, beki kuat sarta beki yakin kana pamanggihan angling Sudraji atau bajing Sudraji nandaskeun pikeun nganyahokeun kaayaan anu sabenerna. Geus kitu mah manehna ngalengkahkeun deui sukuna lempang ke arah turunan jalan setapak.
Mareng jeung turun gunungna Bajing Sudraji. Dina waktu eta keneh kocapkeun di hiji basisir anu pernahna di daerah Basisir Kaler wewengkon Sananjung. Lapat-lapat di tengah sagara katenyu 3 urang jalma keur laju lumpat ngarapak banyu. Jelung-jeleng nerjang galura sagara. Bari saeutik oge awakna teu kabasaheun ku cai. Bisa dicirikeun lamun eta 3 jalmi mimbandi pangawasa cukup linuhung. Masing-masing mimanda ilmu hampang raga, lain handap-handap sanggup lompat di luhureun cai. Arah laju anu keur dituju ku maranehna memang nuju ke arah daratan Jawa, sabab katenyo datang ti arah Kaler. Teuing saha jeung ti mana-mana nama. Tapi teu sabaralila antuluan geus aranjong nincakeun suku ke tepi basisir. Bre, aya nama 3 urang jalma anu kakaraan jelok ke ciri para Jawara. Nganu jelas maranehna lain Jawara Tatar Sunda, sabab nilik dina pakaianana oge geus beda. Nusa urang make pakaian sarua hideng, bari sebelah panon katutup ku buuk panjang. Kaduanya eta seorang Jawara awewe. Sakujur awak dibungkus ku pakaian sutra kayas, buuk diiket kuncir, sarta make sajenis cadar pikeun nutup rupana. Sedangkeun jalma anu katiluna katenju seorang laki kolot. Geus aya umuran, dina pakaian memang rada teu ilahar jeung batur nu sejena. Ada jalma teu mimiti kaluhurna nepi ka calana kabeh dijieun tina kulit orai. Can bisa dikanyahokeun non maksud tujuan maranehna datang ke lemah Jawa. Tapi lamun ningali galagat sarta ringkak nama eta anu tiluan boga maksud Rusia. Karung nu saurang make pakaian sarua hideng, cumarita kedua baturna. Nyi Dewi Kembang, Ki Kalangkung Sakti, tahap kahiji geus rengse, tinggal tahap kedua jeung katilu. Si awewe anu disebut Ewe Kembang langsung ngaliuk bari nembalan. Hai Ki Barong, pikeun tahapna kadua kalua ngarasa yakin moal aya halangan anu gede. Kula geus bisa ngukur sakumaha hebatna kasaktian orang-orang Sunda moal bisa nandingan panguasa para Jawara kunci mata angin. Iya, sanajan kitu tetep urang kudu waspada Nyi Dewi. Rancana orang sararea memang lain perkara anu leutik. Sanajan kudu merebut watu tulis anu aya di Gunung Padang, tapi eta lain pegawean enteng-enteng. Sebab orang bakal ngalihkeun sajarah warisan leluhur. Cek saurang nu make pakaian orai anu ngaran Kalungkung Sakti. Alah, hayang nyaho sukumaha hebatna Jawara Sunda ha? Tenang Kalungkung Sakti, urang opatan mangrupakan para Jawara pimpinan di sapapat opat mata angin. Malah kibuyung ambu geus leuwih ti heula nepi ka dieu. Bisa jadi manehna geus tepi ka Gunung Padang sarta nguji Rusiana anu sanggup ngadalikeun alam. Rupina cerita orang cekapkeun heula di dieunya pamirsa. Enjing urang teraskeun deui dina judul Langlang Jagat Nagara Langit Tumurun Bumi karyana Teh Lasmi Indri mugia janten pembawa rahmana. Hapunten dina sumberna kalepatan mapilih aya cariosan sareng bahasa dina ausan kurang renahna pamirsa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.